Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipengker temilu jawab salam keur ngahem-hem baso. Nu milu jawab salam muga-muga hutangna kabayaran kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu pangtarikna pengganina hutang. Ke balik di dia kabayaran. Amin. Paciri boga hutang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Al-ayah wal hadis wallahu a'lamu bimuradihima. Hadratil Mukarram pangresa Bapak Caswenda kali Ibu Witi, tehilap kedua mempelai saderek Mai Mariati sareng saderek Dede Samsudin, sakulawargi saraku sahibul hajat anu kusim kuring dipihormat. Al-mukarramun al-ulama'u para kiai para ajengan dulur-dulur simkuring sahabat-sahabat simkuring anu senantiasa ngabimbing umat anu kusim kuring dipihormat. Pangaresa Bapak Kepala Desa anu diwakilan ku Bapak Kesra oge ku Bapak Lurah Blok, tehilap sadaya aparat nu hadir di tempat anu senantiasa ngurus rakyat anu kusim kuring dipihormat. Para kasepuhan tokoh masyarakat anu kusim kuring dipihormat. Para bapak miwah para ibu hadirin wal hadirat, dulur muslimin muslimat anu kusim kuring dipihormat, hamba-hamba Allah anu sami mulia. Urang muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tengah hujan tebijil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma farin hidayah taufik inayah ka urang sadaya sehingga terasa hadir ke tempat anu mulia mungguh Allah sejatolabul ilmi. Nabi kantos nyaur majalasal qaumu majlisan yazkurunallaha fihi illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Teu aya kaum nu calik di majlis bari areling ka Gusti Allah ngayakeun pangaosan zalikir ka Allah areling ka Allah kecuali eta tempat dikelilingi ku malaikat. Malah mandar eta tempat bakal turunan rahmat ku Allah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jalma nu hadir ka tempat pangaosan
Di samping dikelilingi ku malaikat di turunan rahmat, kondisina aya dina nilai fisabilillah. Saur Kanjeng Rasul, man horoja fi talabil ilmi kana fisabilillahi hatta yarji'a. Sahajalma anu kaluar ti rompok seja bade talabul ilmi, nilaina fisabilillah kana fisabilillah eta jalma aya dina jalan Allah dugi kairaha hatta yarji'a nepi kamulih deui. Keberuntunganana naon? Langkah pean nu dilangkahkeun ka tempat pangaosan, ka majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir, langkahna langkah dihampura dosa. Amin. Langkahna langkah berpahala kanggo janten saksi amal soleh sampereun jaga di alam akhirat. Amin gitu. Ya robbal alamin. Euna mah geus erep basona meureun. Salawat salam mugi tetep didugikeun ka junjungan alam panutan urang sadaya Nabiullah akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna oge kasadaya ummatna, khususna ka urang sadaya anu nuju taat ngalaksanakeun salah sawios parentahna thalabul ilmi danget ayeuna. Mudah-mudahan diangken jantan umatna kaing syafaat jaga di yaumil kiamat. Amin ya robbal alamin. Para bapak miwa para ibu hadirin hadirat mitra iman anu sami mulia, sadajan sim kuring ngadugikeun materi hayu urang sasarengan heula maos 2 kalimat syahadat sareng istighfar tiluwihan. Mik basna turunkeun ageng teuing. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hindari pagawean neraka dina ngabangun rumah tangga judul ngaosna. Para bapak miwah para ibu hadirin hadirat, hamba-hamba Allah anu sami mulia. Pidawuh Allah Subhanahu wa taala anu nembe dibaca dina muqaddimah. Ya ayyuhallazina amanu, he jalma-jalma nu arariman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri aranjeun sareng kulawargi aranjeun tina naraka. Allah miwarang jaga diri aranjeun sareng kulawargi aranjeun tina api naraka.
Kedua mempelai anu nembe di istrenan simkuring yakin dua-duana gaduh rasa deudeuh jeung nyaah, rasa cinta anu teu bisa dinilai ku harta, rasa deudeuh jeung nyaah tapi lain saukur dasa deudeuh nyaah anu mangrupikeun biologis tapi kedah deudeuh nyaah teh nepikeun kana nilai-nilai keimananana. Kahade bising istri jaga di akhirat ka neraka, kahade bising suami jaga di akhirat ka neraka, beh dituna kahade di mana geus boga turunan anak-anak nasing ka neraka. Maka Allah miwarang jaga diri aranjeun tina api neraka. Aya naon dina awak urang bising kamanenaan hilap teu bisa ngajaga diri, berangkat tina diri aranjeun saur Gusti Allah margi dina awak urang seueur jagaeun anu kadang kawis hilap teu dijaga jeung teu kajaga. Aya naon kira-kira dina awak urang? Bu, aya naon na awak? Aya sagala-gala. Dina awak urang, dina jasad urang aya naon? Teu bisa ngomong. Dua mata saya, tuh hafaleun ayeuna mah. Hidung saya satu, terus dua telinga saya pakai sepatu baru. Dina awak urang teh nu Allah anfusakum teh diri aranjeun aya naon? Ternyata aya anggota badan anu terdiri dari anggota anu jagaeun. Sebab Allah nyaur di antawisna inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bas naik sakedik tribalna naik. Inna sam'a wal basara wal fuada, tadi lain wal baso lain. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kartas Bu? Henteu jelas teu? Henteu jelas naonna. Inna sam'a sanyana pipirengan. Ai mireng ku naon? Bising ku irung. Sanyana pipirengan eta nu dituntut ku Allah teh sanyana pipirengan ceulina mah rek capang rek pirut terserah. Tapi itu bakal dituntut ku Allah, bakal ditanya engke di akhirat. Anjeun dititipan ceuli, dibere ceuli selama hirup di alam dunia, diangge mirengkeun naon eta ceuli, pake ngadenge naon eta ceuli, teu sadar kadang-kadang diangge mirengkeun nu muharramat, nu diharamkeun geus teu boga rasa era, kajen kudu joget-joget hareupeun panggung. Aya teh nu sok jogetna panggung. Alhamdulillah. Eta teh gara-gara ceulina ngadenge, lamun teu ngadenge mah moal ugat egot ieu. Leres. Tah eta ceuli. Bakal ditanya engke di akhirat. Mas'ula, diminta pertanggungjawaban, diangge naon? Maka bagja ibu bapa nu hadir ayeuna ka ieu majlis cepilna bakal janten saksi amal soleh sampereun nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun.
Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nasta'sihu ma kuntum ta'malun. Wa tara kulla ummatin jasiyah, anjeun bakal ningali engke di akhirat di alam asal setiap umat akan berlutut ngaharempoy kurasa sieun. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, setiap umat bakal dipanggil menuju catatan amalnya masing-masing. Haza kitabuna, saur Allah, ini catatan kami. Ibu bapak nu hadir ka dieu ayeuna tercatat engke dina buku catatan amal soleh. Amin. Nu hajatna ditulis ngayakeun pangaosan jadi bukti amal soleh. Panitiana ge ditulis kabeh ngarojong kana pangajian bakal jadi bukti amal soleh. Nu hadir kabeh diuntungkeun, maka lamun aya tatangga sabelah tilu belah opat belah ngayakeun walimatul arus walimatul hitan, ngayakeun pangaosan eta teh kauntungan nu pohara ageungna. Laras tante kauntungan nu pohara ageungna ieu mirengkeun teh bakal jadi saksi bukti amal soleh ku kerasa mirengkeun pertanda jalma-jalma arariman. Amin. Nginum heula tapi can dibuka kurinanya kalau mik hararese nitah maksudna mah teh. Nginum nah ku empet Haza kitabuna yantiqu alaikum bil haq, engke bakal ngomong, catatan teh bakal ngomong ka aranjeun dengan benar apa adanya. Duh Gusti mohon kuring teh kete ngomong catatan amal teh harita malam Kemis hadir kana pangaosan di Bapak Caswenda di Bowiti bakal jadi catatan engke bakal ngomong yantiqu alaikum bil haq. Tuh keuntunganana. Tah ayeuna pangeling-elingna kade pangantena mana? Hah? Aya. Inna sam'a pipirengan. Punten ibu bapak, selama ya urang geus mireng sabara kali sabara macam. Geus teu kaetang. Eta pipirengan teh aya pipirengan anu dituliskeun karena haram mirengna jeung aya anu dituliskeun karena halal mirengna. Eta cepil nu diangge mirengkeun kana kasayan berarti nyalametkeun anggota badan nu sanesna. Sakalina lamun cepil diangge mirengkeun kana kaawonan kana nilai anu nilaina dosa maka nyilakakeun sakabeh badan, dan lamun asup ka neraka gara-gara ceuli nu diasupkeun mah lain ceuli wungkul. Saur Allah ngabejaan ke innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sanyana jalma-jalma anu sok nyieun dosa, tukang nyieun dosa, mujrimin nyarieun dosa, tukang doraka lewat celina diantawisna. Lamun palebake disiksa di alam akhirat fi azabi jahannam, dina siksa neraka jahannam, asupna ka neraka jahannam khalidun langgeng. Kan ai neraka aya sabaraha macam? Neraka aya sabaraha macam? Hah?
aya sabaraha macam teu terang los ulah asup ka neraka itu apal kuring ayeuna neraka nu pangmasyhurna neraka naon tuh nyahoun jahannam paling masyhur jahannam keung orang ningali kondisi neraka jahanam ketika orang masuk ke neraka jahanam khalidun mana ayat keterangan ke jalma islama ke lamun ka neraka geus erep mah dosana dianjatkeun deui ka surga mun teu kana jahanam mun kana jahanam mah janji Allah innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun langgeng keung apal neraka jahanam bisi ngapal Allah ngabejahan kieu wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sabatu abwabin likulli babim minhum juz'um maksum jeung saenyana neraka jahanam anu dijanjikeun la mau'iduhum keur jalma-jalma kafir jalma-jalma munafik jalma-jalma fasik jalma tukang nyieun doraka jalma tukang nyieun dosa mujrimin dijanjikan kemana di eta neraka jahanam aya 7 pintu saudara Allah ya. Aya 7 pintu nyen imah pentona ulah 7 kade jadi aya 7 pintu dina setiap pintu anu 7 likulli babim minhum juz'um maksum sareng tiap-tiap pintu nu 7 hiji-hijina dibagi-bagi deui banda cak Imam Al-Ghazali lamun salah sawios anggota badan urang aya anu nyieun dosa tina anggota badan nu 7 diantawisna cepil aya nu nyieun dosa engke asup kana salah sahiji pintu neraka jahanam anu 7 kareueung emang nginum heula gelasan geura ya badi shooting ieu teh tayo orang kena hati-hati ku anfusakum jaga cepil heula cepil so, cepil anu kurang diangge mireng sok aya cepil anu bantongor lah gitu bahasananya aya teh cepil bantongor nu kumaha nya nu bantongor ngadenge adan tapi teu salat eta teh ceuli bantongor ngaranna Allah miwarangna kieu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un hei jalma ariman geura taat ka Allah taat ka rasulna anjeun jangan berpaling ulah rek ngabaleor ulah rek teu ngalaksanakeun jangan berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulnya padahal kalian mendengar aya teu jalma ngadenge adan teu salat aya sabaraha urang Allahu akbar Allahu akbar naon tah takbir wa adan sinaha wala tawallaw anhu sallallahu ulah rek berpaling wa antum tasmaun padahal anjeun sadaya mireng makana di dia di tafsiran nu mireng nasihat angko-angko bae nasihat nyaho tapi teu ngalaksanakeun itu namina tawallaw hati-hati saur Allah teh wala takunu kalladzina qalu samina wa hum la yasmaun anjeun ulah jadi jalma anu ngucapkeun kami ge mireng ngomongna mah kitu abdi ge mireng teh adan teh unggal poe mireng abdi ge mireng
Wahum la yasmaun sarullah tapi manehanana teu mireng cuk Gusti Allah. Naon sababna? Mireng kasayan tapi embung ngalaksanakeun kasayanana. Itu tawallau namina. Nasihat kasayan disampaikan ku Allah lewat ayat-ayat Al-Qur'an ya. Sampaikan ku Rasulna. Lamun urang mireng kasayan terus ngalaksanakeun kasayan itu namina taat ka Allah, taat ka Rasul. Mana kade ta cepil teh jagaeun. Ulah pake ngadenge teu para ruguf. Lamun ibu boh bapa keur dirompok kadiekeun dah. Jauh teuing. Sekadi bae biasa aja. Ibu-ibu ningalikeun bae karena ge cai aqua ya Allah Gusti. Kuring. Pokoknya munggal ngaji peuting ngaji di Makar Mulia dibere aqua. Di Cipakem dibere aqua ngalartian gitu. Bahasa Arab sih aqua. Tapi keri Tasik mah diberena teh pucuk beda. Di Bandung lain teh gelas. Mun di Amerika Maison, Sprite, Coca-Cola. Beda. Giliran di India beda deui ale-ale. Kahade teh ale-ale teh aduh eta teh minuman India teh. Bo. Anu hiji mah bu kah bener nu kadua mah beuh kah. Ulah sampai jadi jalma anu kadu cepilna dianggap mirengkeun maksiat. Contoh kecil wel. Ibu aya jalmi na tangga tiba-tiba ngagogoreng tatanggana ngecebrok begitu. Kade ulah dipirengkeun tutupan ceulina. Ieu nya neng ngadonah ka dieu geuning ngagogoreng jamati kuring mah sieun tutupan ceulina ku panci. Singka bawa dosana. Geus indit dewek eueuh gawe nyaritakeun batur arek menyaritakeun dewek bae sorangan gitu. Da biasana punten ari kana ngagogoreng maresep tapi kana ngahahade hese. Da embung batur muncul hayang dewek bae. Pangrasana hirup teh sorangannya. Jaga cepil kahade. Bising asup ka neraka lamun paloba asup ka neraka jahanam holidun langgeng. Aya jalma nu ceulina sok mangpaung teh gitu. Dinasehatan teu daek macek aing. Kumaha kuring bae dewek geuning urusanan teuing kuring dewek atuh. Da lamun cilakanya kuring ka neraka kuring dewek milu pusing sinaha. Eta mun aya jalma kitu teh tingalikeun coba cek mun paeh mandi sorangan tah henteu. Sugan mah badogong kitu geus paeh teh mek mandi sorangan. Rek ngaboyahan awak sorangan terus leumpang ka kuburan sorangan teu usah nyusahkeun jalma. Kapan aya paeh mah anggar bae ieu aing pangmandiankeun. Geus dimandian aing pangmungkuskeun, geus pamungkuskeun ieu aing bawa ka kuburan. Palebah mayit anu sae enggal tong dilamikeun, tapi laun mayit anu awon dibawa ka mana sieun? Gara-gara naon? Ceulina rabi garita. Gara-gara cerita. Ya Allah, hati-hati Bu. Tiada tuli telinga namun tiada mendengar tuh. Tak buta dua mata namun tiada melihat. Tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Aya panggung tuh dah. Sugan tenang nyewa ieu teh.
cepil jaga kahade tos rumah tangga panganten ulah sok dengian kanu teu bener sebab rumah tangga teh gangguan aya bae suami istrina damai enjoy mitoha ngecebrek mitohana henteu damai tatangga pipilueun aya bae gangguan main rumah tangga teh beda jeung memeh ai memeh mah masyaallah pokona mah ararindah we keur memeh nikah teh malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu kanu hijina teh kontak nyambung aku pun begitu tak lelap tidurku wajahmu menggoda selalu aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku tedek hares narangkep bantal be hanya bantal guling sebagai teman mata melotot pikiran melayang oh bujangan tedek hees nah hari geus diakadkeun geus dikawinkeun hees bae sampai mitohana ngomong aing boga minantu hees bae minantuna kadengin aing boga mitoha rewel aduh keun bae dimaklum da panganten anyar hees pe kitu nanah ieu doliteung keke seubeuheun keke waregeun leres teu sok tanyakeun ka nu geus kolot waregeun mah dia he bapana kumaha enjah teu rajeun kan gitu ibu-ibu gawat bae ngarasa insyaallah Bo naon cik hah ji jadi ulah sampai mirangkeun anu kira-kira pidosaeun hindari sebab lamun palebah ka neraka teh cilaka kabeanana salajengna wal basoro anu bakal kana anu maksula teh wal basor penglihatan awas ya penglihatan ya Allah urang teh ayeuna selama hirup ningali sabara macam tara dihitungan tapi aya titinggalan anu nilaina dosa nu kumaha dulak delek ka jama teu palaruguh jama eta tanah ngaburileuk matana kakuring sugan pedah teu kondangan punten bising tanya aya jalmi pedah teu kondangan diburileukan ku matana teh burileuk lamun palebah urang ngondang jalmi kira-kira engke teu kondangan hanjakal ulah diondang kapirang teu pidorakaeun jadi tos bae urang mah abdi mah sejab bade ngawartosan atuh hadir mawa duit teu kajeun teu nanah ieu piraku henteu mah kahadepanon suami istri gangguana kadang kawis teu sadar punten ibu dina perjalanan rumah tangga kadang-kadang sekali-kali salaki molotot kanu jadi istrina cek istrina teh nasia molotot kawas kitu baheula mah bantara kitu ieu geuning ayeuna mah beda wujudna baheula mah kecap-kicipna ge beda ayeuna mah geuning molototan sinaha atawa mungkin sabalikna kadang bisa terjadi aun palebah salaki pulutat pelototkeun sabaran melotot tong gede teuing mah tanah sing kaluar gitu sabar eta teh pulutat pelotot ke salaki dewek bari jeung sewot bari jeung nyewot nabi nyegah ka umatna la takdob ulah sok sewot bahaya sewot lamun jama geus sewot mata beureum ceuli rancung beula mah sayang na leungit di perjalanan rumah tangga kadang kawis terjadi seperti itu panon luak liuk kamana teu sakedik anu kagoda ku urusan duniana gara-gara ningali cek istrina teh itu batur mah geus kabeuli motor 3
Ari urang sepeda ge rodana eueuh hiji. Gara-gara nempo boga batur, kadang-kadang kapanasan kudu hayang sarua jeung batur. Kadang-kadang teh emut pangala sabaraha salaki teh hayang sarua pangabogana jeung batur nu pangalana luhur. Mana dina Islam kahade nu jadi istri pepeje ulah sok masak ka salaki dina hal usaha lamun memang kemampuan sakitu kudu leuwih ti sakitu. Salaki teh ngala duit mampuna ngan 100.000 sapoe istrina nutut bae kudu 500.000. Jadi pepeje istri ulah sok maksa ka salaki nu teu kuateun. Abdi mah kuatna sakitu nyai kira-kira teu ridho mah kitu jah geus kuring mah tudak kumaha kuatna sakitu. Listri nu soleh mah uyos aa 50.000 ge cekap. Tapi aa ulah sampai amu ka abdinya. Poe ieu dibere pais tempe. Isukan goreng tempe. Isukana deui bacem tempe. Isukana urap tempe. Cek salaki teh geuning nyana ieu barang dahar nu kebe kajin ada 50.000 mah hikana naon. Ulah rea omong nu penting mah sehat da batur jeung daging bae kala setruk. Nu penting mah sehatna geus ulah sok rewel. Ya Allah, leres teh Bu. Enggak cari dunia mah kitu ulah sok enyoran ting. Sok gara-gara panon kadang kawis enyoran dari dunia mah biasana perwatakna sok embung tinggalin ku batur. Beda jeung urusan ibadah, loba nu cuek. Sugan man rupa batur kucluk-kucluk pada berjamaah mah. Batur lalu berjamaah kitu urang ge aya milu ka ditu, jarang nu ingat. Geuning batur usum nganjuk motor urang ge nu kitu makan. Itu batur nyarian cuhcur urang ge kan. Nu kitu mah hayu we ditarurutan. Itu batur mari sendal jarungkung urang ge kan gitu. Anakna minta sepatu roda da batur usum budak pangmelikeun boh ngajual entok boh naon pan gitu. Urusan dunia mah sok embung tinggalin. Ayeuna keur marak di kota-kota di lembur-lembur malah sampai ayeuna ka mana-mana sepeda keur mulai bener teu? Kuring mah teu meuli. Sing ngajarkeun kagubrogan ku batur tuh dah. Tanu kitu mah sok enyoran, sok arembung tinggalin. Beda jeung urusan piimaneun, beda jeung urusan piibadaheun. Nu kitu mah jarang nu enyor, cuek lolobana. Laras. Maka teh hati-hati ke dunia teh. Ai dunia teh sarasna mah gogoda. Punten na rumah tangga kadang kali sok aya jalmi nganggap sukses rumah tanggana lamun imahna megah, mobilna mewah, sagalana laksana, sawahna lega, duitna karungan. Duit di karungan. Sagala loba disebutna hebat teu sangka eta jadi jama. Keur leutikna mah telehoan ngambay. Dianggap sukses lamun waluya dunia, lamun jalma lunyana teu waluya, sanajan jalma salatna wakal ibadahna wakal dewek hirup kitu-kitu bae ti baheula. Dianggapna teu sukses, kadang seperti itu, picikna jalma di palebah dinya panonna. Batur mah geus ngadaharan sate dewek mah tasbeh bae di daharan teh. Batur mah geus naik mobil sabaraha hiji dewek mah hayu bae naik sajadah. Dianggap teu sukses nu kitu. Ya Allah kahade Bu, dunia mah sebatas pangabutuh nya tong jadi tujuan. Karos henteu? Butuh imah anu megah nyieun. Atuh mohon ai butuh mah. Butuh mobil anu mewah meuli. Itu butuhnya ulah. Jadi ulah kapanasan ku batur pedah boga kuring ge hayang boga. Da ari nya masuk rada embung kaluhuran ku batur. Teu ari ngomong mah tapi hate nguplak. Insyaallah bahayanya di sana. Gitu dunia teh kade perbawana aduh hati-hati. Sok kurang diemutnya. Makana jangan jadi tujuan, cuma kebutuhan. Gitu baik entos. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Orang di dunia teh sakedeung singgah wungkul, cokolot baheula mah saancu lele. Tareh nemen nya. Saancu lele cok mah baheula ngomong teh kitu. Padahal mah urang geus lila ieu teh saancu lele ieu nya. Ada guan corona sampai ke 4 bulan salila nemen jama kasiksa ini kudu pakai masker pan menit kan hulu.
Insyaallah. Dunia teh sakedek. Artinya kieu mun dibandingkeun jeung kahirupan di akhirat mah abadan abadi. Salawas nalawas teu aya ujungna. Malah mun dibandingkeun jeung di kuburan bae di alam barzah jeung alam dunya lila kene di alam barzah hirup teh. Percaya tuh? Nu di kuburan hirup teh geus lila, coba tingali bapana bapa urang. Geus sabaraha lami di kuburan. Bapana bapak urang. Udah kumaha ngomongna. Mereka sudah lama di kuburan, aya sampai ratusan tahun menanti kapan kiamat datang. Andai kata di alam barzahna senang menang nikmat kubur, ngeunaheun senang resepeun, tapi lamun menang siksa di alam barzahna ngajerit nyeri hayang ngeureunnan siksana iraha kiamat capek nyeri gara-gara di alam dunia celina dosa matana dosa disiksa di kuburanana. Nginum aya manja. Gitu. Insyaallah. Itu alam barzah, can alam akhirat kan gitu. Maka kesedunya mah jadi wes sebuah apa? Pangabutuh. Butuh mobil genep meuli gitu. Butuh motor 12 meuli. Ngan amanat ulah butuh diagul-agul cilaka. Ulah butuh diagul-agul. Saur Allah tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu, surga itu kami jadikan bukan buat orang-orang yang uluan fil ardi. Sifatnya gumuluhur di muka bumi, hayangna diajeng-ajeng, hayangna dihargaan bae batur, ka batur mambung hargaan, hayangna diajeng-ajeng, hayangna jabatan, hayang segala-gala. Hati-hati dengan kesombongan sedikit aja yang ada dalam hati, mual asup ka surga. Nabi nyebatkeun la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khordalin min kibrin. Mual asup ka surga jalma anu dina hatena ngingo sifat sombong sanajan cuma sebesar biji sawi. Coba. Mual asup ka surga jalma anu dina hatena nyimpan sifat sombong sanajan cuma sebesar biji sawi angot lamun sagede mobil. Wah. Salah. Kadang-kadang aya jalma sombong ku hartana, hati-hati. Uluan fil ardi teh gaduh sifat anania, ya. Hayangna diajeng-ajeng bae, hayangna dihormatan bae, ka batur mambung hormat. Hati-hati dengan harta. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Ngek 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 ngek. Ya mesti kukuring bae. Atuh da kumaha tuh. Urusan dunia mah kumaha megahna kumaha hebatna ke pasti berakhir laras teh. Ketika Allah nyebatkeun Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Itu sunatullah ngikuti urang. Sugan ek ngora bae, sugan ek jaya bae. Allah nyiptakeun aranjeun baheula dina kayaan lemah, keur orok kabeh lemah. Ya? Eueuh orok sombong. Leres. Eueuh orok edeg. Eueuh nu edeg sote kolotna. Puku budak can bisa lempang canaha dibawa ka supermarket ditawaran sendal. Perbadunya kan kawas kitu.
meser sepatu jang dede nu sae dak nama can bisa lembang ieu kete datang ke lembur tes di mana deh ieu tas jalan-jalan yang si dede di mana teh anu ieu tas meser sepatu saya tinggi alhamdulillah teh mahal ieu teh kadang-kadang ku barang mahal bae edek biasa wae abdi mah meser sepatu ti Amerika karep teuing sabar hargana 50 juta waduh alus teh sepatu nomor ieu atuh di urang mah eueuh ieu teh dewek meuli ti mana adi mah ti pedagang kaki lima we sabar hargana 25.000 dah ese jam lembur yang anu murah bae kajeun nu nanggung 50 juta dipake sukuna bareuh geus kajeun mending nu 25.000 tapi sukuna waras kajeun sepatu dipake teu aing mah suku bareuh urang mah 25 dipake na idunya mah ukurna kitu we geus biasa aja insyaallah jadi nanti akan berakhir geus dibere kekuatan ku Gusti Allah summa ja'ala min ba'di dofin kuah jama teh geus lemah teh dibere kekuatan kete karasa urang beheurana ngokos buah ngorage kuat baheula mah nya bener teh krekeb kuat baheula coba ayeuna mah sumpah aduh teu kuat sepeda sebab naon kekuatan atos dicabut teh ku Gusti Allah summa ja'ala min ba'di kuwatin dofan dilemahkeun deui terus dicirian wasaibah aya huwisan eta huwis teh lain nang hayang ieu lain sugan hayang nya mana ari keur aya huwisan hiji dua dicabutan nitah budak teh ieu penyabutankeun amun huwisna geus 100-an pan teu rajieun mudakna ge geus ngayah teuing mah lah eta teh dicirian ku Allah santos diberi kekuatan dicabut teh jadi lemah dicirian wasaibah aya huwis geus kitu eka mana angkoh leumpang ge geus dilengkahan laras heumoalnya ajlok-ajlok leumpang ge geus ade mah ayeuna mah boro-boro lumpat leumpang ge haheho tuh baheula mah ngumpat bedas geus kalau aduh teu kuat aduh lah ieu tinggalkeun aduh eta jaman geus lemah mah naik motor wae dipayang kana motor tuh hirup teh kawas kitu na ulah edeg biasa aja nya ulah edeg kahadeta nu kadua jaga mata bising kana neraka hindari tina dosa mata lajeng wal fuad nu kudu dijaga teh wal fuad artinya apa hati nu dijagana teh kolot bejakeun di dieu teh wal fuad lain wal qalbu tapi wal fuad beda ari fuad mah hate anu ngangge rarasaan gitu karena di hate teh aya sodrunnya sodrun hate paling dangkal itu nu sodrun namina aya qalbun namana teh qalbun teh hate tingkatan kedua terus aya lubun ya lubun hate tapi meme lubun sagofun hate oge hate tah memeh kana sagopun teh hate teh tingkatanna naon puadun heula mana sok aya jaman ngomong ke dari hati dari lubuk hati yang paling dalam nu mana eta teh kitu nya dari lubuk hati yang paling dalam nu mana katanya jadi aya disebut puadun perasaan rasa hati kadang rasa congkak rasa sombong aya dina puadun ya talamun geus sagopun jalma resep kana kasayan diangge hatina resepna kana kasayan kana kaawonan teh embung bae embung kana pidosaeun teh embung sagop resepna kana kasayan lamun mireng adan hayang geuat ka masjid resep kana pengajian resep kana nasihat hate diangge sagopun namina lamun geus tingkatna lubun hati yang paling dalam ta lubun eta jalma berpikir nu aya dina hulu nu dipikiranana kumaha jalma sangkan arariman sangkan aribadah jalma teh supaya akhlakna sarae
Ari hate anu dangkal mah kumaha hayang mobil, kumaha hayang duit ngayah. Nu kitu nu nyedakeun ieu teh nyedakeun ieu. Lamun geus leuweun mah beda. Mana Allah nyuruhkan Al-Qur'an loba ya ulil albab. Nu malikir mikirna ku hulu hatena mikir. Cik ai mikir ku hate tak ku hulu. Hah? Ku hulu hate. Ari mikir ku hulu tak ku hate. Iya jamat teh nya teu karasa hirup. Ari mikir ku hulu tak ku hate. Ku hulu. Urang akurkeun, ibu lamun ka pasar ek meuli barang hate heula tah hulu heula. Tuh hate kan gitu. Hate heula tet kontak kana hulu, lu. Ketika Allah nyebat kieu, apal yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Nah manusia teu malikiran Al-Qur'an atau hatinya yang terkunci, ternyata hati tah mikir. Mikir ku hate. Ku hulu memenit. Insyaallah pikir tau. Hatena mikir, pikir berapakah usiamu? Pikir berapa banyak amalmu? Oe gitu. Pikir, insyaallah. Ulang ke urang geus nepi ka akhirat, rarasaan loba amal engke nyamos. Gara-gara naon amal akhiratna didunyakeun. Hati-hati nu kumaha daek salat pada daek salat hayang payu warungna daek hudang ti peuting jungkal-jungkal jeung wiridan hayang payu daganganna daek salat duha hayang babari rejeki didunyakeun akhiratna. Manalam orang hudang tengah peuting osok tah teu Bu osok eki olah aja geus karena Allah bae ulah pedah karena hayang sesuatu anu ku Nabi disebatkeun kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah sumaya siru amalad dunya bisu inia. Loba jalma beramal siga pi akhirateun tapi jadi nilai amal dunia gara-gara niatna nu salah. Sing yakin bahwa di balik semua amalan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ada hikmahnya, ada padilahnya, ya, ada nilainya. Nabi kantos nyaur kieu nu alit we nya, nu enteng. Kasratul istighfar tajlibur rizqa, kan nu entengnya. Loba istighfar narik-narik rezeki. Tuh. Ari istighfar menta naon? Menta naon? Menta dihampura dosa. Tapi eta ku menta dihampura dosa, loba istighfarna rizkina ku Allah digampilkeun. Mana pantas aya keterangan dina hadis bahwa kasratu dzunub hirmanu rizqa. Loba dosa ngahalangan rezeki. Loba dosa ngahalangan rezeki. Mana hati-hati lah sok seneng berbuat dosa rezekina terhalang. Aya jalma anu seneng migawe dosa tapi rezekina ngayah. Aya teu nu kitu. Loba jalma kafir ge salat ge taranya duitna loba. Tah nu kitu mah rezekina cek Kanjeng Nabi teh istidraj. Urang mah umat Islam nu beriman ulah sok kabita ku rezeki anu istidraj. Allah Rasul nyaulna kieu, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi fa inna ma zalika minhu istidraj." Lamun anjeun ningali Allah taala mere ka hambana, yu'til abda minad dunya tentang urusan dunia mayuhibu nu dipekahayangna hayang imah megah laksana mobil mewah laksana duit ngai laksana sagalana laksana wa huwa muqimun ala ma'asi padahal jalma eta teh tukang maksiat seneng doraka seneng maksiat fa inna ma zalika minhu istidraj nu kitu rezekina jebakan di Gusti Allah
Cek bahasa lembur mah disungkun pada diberege. Tah ulah kabita ku rezeki jalma teu ibadah urang mah nya. Gitu. Ulah kabita ku rezeki jalma teu ibadah. Nya mah nya ku Gusti Allah teh hop hayang mah hop. Diangson ku Gusti Allah. Jaga hati anu disebut fuad tadi. Wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Bakal diminta pertanggungjawaban. Hatina dipake naon waktu hirup di alam dunia. Nah hatina dipake bae mikiran tapakur dunia apa tapakur akhirat. Apakah hatinya diangges zikir ka Allah atau diangges syirik ka jalma? Urang nama henteu ngomong jalma teh terangeun tapi Allah terangeun alimus sirri wa afa alimun bima fi sudur alimun ma fi sudur. Allah uningan dina hate. Urang nama kadang teu ngomong tapi Allah terangeun ngageremetna hate urang. Jaga hatinya. Ari zaman nyeri hate nunjukna kana naon? Kana hulu tak kana dada. Kana dada kumaha? Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku gitu. Sakitnya tuh di sini bari joget deh. Eta nu nyanyi sakitnya tuh di sini entek eta nyeri hate tah henteu eta jama. Aya nyeri hate joget mah teu ngarti. Jaga hati kita. Kahade ulah jadi jalma anu sombong, hasud. Palebah dia Rasul nyaur nalika Isra Mi'raj. Rasul palebah mendakan pintu langit. Ketika Rasul nyaur innali abwabis samai hijaban yaruduna a'mala ahlal kibri wal hasadi wal ghibati. Saya tosna di langit aya hijab, aya penghalang anu bakal nolak amal-amal jalma hiji nu sok sombong ditolak amalna. Moal nyampe engke di akhirat bakal leungit moal nyampe ke akhirat. Moal pajeueung jeung amal jalma nu sombong. Yaruduna a'mala ahlal kibri wal hasadi jeung jalma nu sok hasud. Teresep kana nikmat batur hayang manehna bae. Wal ghibati anu sok ngomongkeun kagorengan batur ditolak amalna. Jalma salatna ditolak, sedekahna ditolak, puasana ditolak, teu nyampe ka Allah. Sabab teu bisa ngajaga hatena. Makanya diajar jadi zaman ikhlas. Kaos tadinya Rasul miwarang sok lobakeun istighfar. Kaloba istighfarna tajlibu rizqi. Eusina mah menta pangampura tapi paidahna, manfaatna, hikmahna, padilahna rizki digampilkeun ku Gusti Allah. Nu kumaha istighfarna? Loba macamna. Paling tidak astagfirullahalazim wa atubu ilaih gitu. Astagfirullah rabbal baraya. Panjang teuing gitu mah lila lobana nya. Ilahi las tulil tatuluy. Tulil pirdo sanes tulil kade. Salah teh tulil. Nu bener mah ilahi lastu lil firdausi gitu kalimat teh tulil. Ilahi lastu gitu kalimat teh lil firdausi ahla wala aqua wala mijon wala panta wala aqua alan naril jahimi. Eta istighfar tapi lamun kitu mah lila loba. Mana istighfar apa? Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Kamari kuring ngamelototan tetangga sabelah astagfirullahalazim gitu. Istighfar ternyata manfaatnya faidahnya subhanallah rezeki digampilkeun ku Gusti Allah. Mana nu rumah tangga kadaraek istighfar. Tong loba-loba lah sawaktu 100 bae. Da lolobana mah 3 kali enggeus. Ayo ngaku sok. Nya lolobana mah 3 sabulan anggeus. Nabi miwarana kaloba. Sok anu matak aya hasilan teh kuloba. Da Allah miwarangna loba, Nabi miwarangna loba. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tuh nya. Hei jalma-jalma nu ariman geula zikir ka Allah ku zikir anu loba gitu.
Ya masa kali dikir geuning urang geus sabaraha kieu-kieu keneh. Zikron katsira dikirna sina loba wasabihuhu bukratan wa asila. Huwa alladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Talamun jalma ayeuna daek zikir loba, malaikat turut serta mendoakan. Malaikat ngadoakeun. Ya Allah itu jalma keur dikirna loba, hampura dosana ya Allah, gampilkeun rezekina ya Allah, malaikat turut mendoakan. Singna loba. Hati-hati tanu ku diamankan Allah, jaga hati ulah sampai jadi jalma nu hatina tukang doraka, tukang dosa. Salajengna anu kana mas'ula anggota badan tadi cepil, panon, hate, terus lisan ayeuna. Yauma tasadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dina surat An-Nur kitunya. Amun dina Yasin mah al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Beda. Yauma tasadu alaihim alsinatuhum. Dina poean bakal nyaksian letah-letah manusia, lisan-lisana bakal jadi saksi tina naon pernah didamalkeuna, diamalkeuna, dikerjakeuna waktu di alam dunia. Lisan urang bakal jadi saksi naon nu diomongkeunana, urang nama tarang hitungan. Leres teu? Cik urang ngomong geus sabaraha macam? Geus sabaraha macam? Ngan 2 macam teu kahitung sih nah. Hiji ngomong goreng, 2 ngomong hade gitu. Nah itu lisan akan jadi saksi. Yauma tasadu alaihim alsinatuhum. Ya Allah urang nama kadang-kadang punten-punten teu nyangka bahwa lisan akan jadi saksi nanti. Omongan urang ti leuletik ti mulai ngahaoh. Nya pernah ngahaoh teu? Soalnya haoh kan gitu. Budak nama haoh indung nama seserian. Nya keur ngaoh teh keur ngaohnya. Hidung napan seuri, aduh budak geus ngaoh gitu. Tuh, nepi ka geus bisa nyaritana terus ngomong bakal nyaksian engke amal urang di alam akhirat. Da di dunya bae ge loba jalma anu kadang-kadang kelat omong teu akur jeung baturna. Kadang-kadang jeung dulur ge teu akur gara-gara kelat omong. Nyeri aing ku si eta. Omongna ngahinis. Dah aing jamat tuh gablok dah gitu geuning lupa. Eta jalma ngomong mangka caurna kanjeng Rasul engke loba jalma disiksa di neraka gara-gara lisan lolobana. Lisana jaga. Aya bahasa mending kene kelat peso jeung bedog cenah daripada kelat sungut. Kelat bahama nyerina teu daek leungit. Poe badat teh ceurik nah nya aing inget nyeri. Nyol deui bae. Aing nu ngomong aing mah salah lagi paeh mah aing inget bae. Aduh eta mun mah sampe kitu kageuat paeh bae nya. Karunya inget deui nyol deui, inget deui ceurik deui. Inget deui ceurik deui. Salah pada hati-hati ngajaga lidah. Dan manfaatna lisan teh coba lamun urang ngalongok nu udur bae. Kajen teu mawa mamen, teu mawa obat, teu mawa naon, asal mawa obat lisan bae. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu saurna nuju teu damang. Oh, nabi teh tas saminggon. Cicing gitu. Karaos naon? Je duka tinggi geuning aya hulu di luhur. Cicing atuh sok miheulaan gitu. Lu ulah leutik hate penyakit kitu mah enteng tatangga kuring kita duaan karasa kitu waras deui resepeun kareku kitu bae ge tapi lamun sabalikna ngomongna nyeri naon wah nu kieu mah moal lila nu kieu mah hari teh jama itu ge langsung pae aduh ya Allah paham tuh hati-hati mana kadang-kadang sebutkan ucapan itu doa.
Punten ibu kanu jadi putra hati-hati mun ngomong. Baheula mah aya jama anakna 12. Aya mah jarang kan 12 teh. Anak 12 di imah garandeng bae cok indungna teh. Karolin, kajarauh gitu cok indungna teh. Udah sewoteun teh ya. Kajarauh. Padahal mah nitaulin jauh pedah para siapa? Geus gedena jauh kabeh. Aing kai duaan bae indung jeung bapa deui mah anak jarauh kabeh. Bohongan haritana ngomong bae kajauh gitu. Jadi doa kadang. Eta keur di Mekah aya rencang simkuring anu sakamar. Pohoeun meureun. Di pasihan emamen di hasaan di imam kitu ngomong deungeunah bae eta mamun. Mana lamun ngasakan mamun pokona mah geus bae ngeunah bae ngeunah. Termasuk di rombok ayeuna lamun ngasakan mamun geus bae doan ngeunah kitu bae. Aduh, jadi doa. Mana lamun ngadoa hayang loba duit, hoyong teu? Waduh. Ngadoa yang loba duit udang tipeuting ngadoana ulah nu hese-hese langsung bae duit hayang baju kudu boga duit sok geura maruragan mah duitna tuh. Islam ngajarkeun ka urang beramal soleh, di balik amal soleh ada fadilah, percaya teu? Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Maka adapun orang yang beriman beramal soleh, maka ku Allah bakal disampurnakeun ku pahala, di samping pahala Allah bakal nambahan ku anugerahna. Tuh, di mana orang beramal soleh teh aya anugrahan di Gusti Allah. Sing loba baca sholawat tapi kahade ulah karena hayang duit. Adi mah saja bade baca sholawat karena Allah tapi warang ku Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Piwarang ku Gusti Allah adi mah sholawat ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Enggak karena Allah, Pak. Karena Allah di balik itu ada padilahnya. Kartos ente. Lamun ibu bapak melak cabe, ulah sampai cicing dipetakan wiridan cabean. Nah petakan cicing bae cabean. Ini jamakeun naha keur ngawiridan. Mih cabean. Ayo praktek geus tengah bulan teh cabean gitu di wiridan mah cabean. Geus cabean teh ladaan. Geus urus bae ka bener. Pepelakana kade kuhama. Sok diurus ka bener kege aya cabean, geus aya cabean kege aya ladaan. Leres teh? Gitu, sok sholat ka bener, sholat malam ka bener, sholat tahajud ka bener, sholat hajat ka bener, ulah sakalian sholat. Ya Allah, Gusti abdi teh panas ku tatangga sabuheulah. Geus kabeli mobil 3, kuring can hiji-hiji acan ya Allah, kuring hayang mobil. Kata malam Jumat hareup tadi jawab ku Gusti Allah, kadiler coy. Sudah ya. Mapatan ngadoa minta mobil. Kawas ka budak sakola anak-anak kayaknya teh ujian sok minta lulus ka Gusti Allah atau budak teh nurut teh tah ku guruna. Budang tengah poting ya Allah luluskeun ujian abdi ya Allah. Ya Allah ujian geus genep poe. Geus kitu teh dijawab ku Gusti Allah. Aing mah nyieun soal henteu mariksa henteu. Karep teh kumaha nyaraneh bae. Mana ari wiridan ulah minta duit, geus mentana ya Allah gampilkeun rezeki, jembarkeun rezeki kitu dina maksimalna ge. Teu kituna ge Allah ngartieun, ieu jama teh butuheun duit nyahoeun. Mana ge aya anugerah, aya fadilah ti Gusti Allah. Setiap amalan orang aya contoh alit nu enteng-enteng bisa ngalaksan tadi istighfarnya enteng kan? Bisa teh istighfar.
Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Apal teu? Apal teu? Meuli teu kalimatna? Teu enteng daek teu. Sigan heueuh. Eta palebah diana numbung teh. Sok loba nu umbung daek mah daek ngan 3 kali. Engke mah kaloba. Cepeng tasbehna tasbeh. Sing loba istighfarna. Ayeuna nu enteng deui. Anu enteng. Urangna teu kudu capek. Cek Rasul kumaha? Istanjilu rizqa bi shadaqah. Teu nya? Nuhunkeun diturunkeun rezeki ku sedekah. Ai sedekah teh dibatas kudu sa mobil, kudu sa truk henteu. Sedekah mah geus ikhlasna sabaraha? Jalma daek sedekah eusina nuhunkeun diturunkeun rezeki. Artina naon? Lamun urang rezekina hayang babari kaseneng sedekah kitu. Eta panyakitna sok rada hese. Anggot sok jualan maka pandai-pandai sedekahna nu payu pangheulana teh sedekahkeun osok tara. Nu payu pangheulana teh disebut naon teh? Kalah dikakawak bae duitna teh, kalah digebukeun kana barangna. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris duit kumpul eta ilmu tindi aing teu ngarti. Nah Quran eueuhna naon eueuh tapi aya di masyarakat eta. Nah Islam aya ge sok sedekah. Eusina menta diturunkeun rezeki urang mah teh ya Allah turunkeun ya Allah teh didoakeun ku malaikat jalma daek sedekah. Tapi karena Allah. Da sok aya jalma sedekah pada sedekah kade da terus diberian ku urang awas kudu nghargaan ka urang. Ji hayang dihargaan. Pada ge barang. Aya deui barang bae kade abdi teh pada ieu teh bade masihan tapi wayahna nya doakeun dong merebot minta didoakeun sangayang aya. Merena mah teu sabaraha. Ya Allah, kadang-kadang jalma dionang gitu, ek dibere berkat. Digawekeun heula 2 jam, ai berkat teh samet, teu ai mah teu sumbat. Jadi mana cara sedekah teh kieu sanesna mah beunang ngundang jama teu nanaha sae jang silaturahmi. Tapi lamun palebah digawekeun salila-lila berkat leutik. Nah, nita bae ka parura atawa ka Pak RT wayahna pangbagikeun ieu kuring mau berkat bagikeun bae kanya pangbagikeun ka dewek dibere ku kuring 5 gitu. Daekeun bagikeun sarua bae sedekah. Jadi aya 2 cara. Boleh ngondang, ngan ngondang ngariung, mahade padu ngariung bae urang suang ngadoa, urang suang zikir, urang sawiridan. Ngan ulah lila teuing capeun. Nah aing salila-lila berkat sacomot. Tapi nilai sedekah yakin teu diukur ageng alitna tapi daekna gitu. Lamun ibu jajan ge 10 hiji ngarah jadi barokahna jeung manjang rezekina. Ulah di dahar sadaya bikeun 8 hiji. Ge 10 hiji bikeun 8 hiji. Aduh 8 hiji kurinangan hiji. Geus ari kitu mah bikeun hiji dewek 8 teu nanaha. Anyar kene kan usum korban, anyar kene. Masih kene jalma gaduh merek kieu. Nanyakeun saha sih nu korban? Saha nu bade korban? Lain dewekna anu korban. Tadi dia masih kitu jama teh kadang habis. Lain teh manehna nu korban kalah nanyakeun saha nu korban. Ieu lamun di kadaya aya jalma 500 imah aya teu? Ayanya. Lamun saimah hiji bae korban aya 500 embe, yakin ceuh ku daging. Jama 500 menangan opatnya teka bagian atuh. Akal-akalan jama bohula ngalabarang bang bae ka luhur teh bitingna ditiiran hiji-hiji dibagikeun. Duh ya Allah tah dicocolan meureun. Jadi beramalna Islam teh salerosna mah ararenteng gitu. Ngan nu hesena teh teu dararaek kitu nya. Tadi istighfar enteng, sedekah tuh kudu gede-gede, nu penting urang daek. Syukur lamun ageng, tapi sadaya amalan orang, boh amalan kauliyah, boh maliyah, dasaran ku ikhlas, ridho, korban merdeka sina, Allah Ta'ala. Sabab surah Nabi, ayuhan nas ahlisu amalakum lillah, fa inna Allah Ta'ala la yakbalu minal amali illa ma salah. Hei manusia, ikhlaskeun amal-amal aranjeun semata-mata karena Allah, sebab Allah Ta'ala moal narima amal anjeun kecuali nu ikhlas ridho keur Allah semata.
tah kita dimangga karena Allah baik. Ieu mah korban ke kade dagingna kade teu ridho tanah dewek. Kuda kade. Kade si eta mah tong dibere ji aya korban kitu sinah dewek. Teu ikhlas tanah. Dahar mah kudu jeung hulu-huluna atuh. Tapi beramal tos ikhlaskeun belah di karena Allah terangkeun leres teu. Sok diajar, da yakin cek ulama pikir panghesena diajar ikhlas hese. Ikhlas diajar hese teh, maka diajar ka ikhlas. Ieu Saiful Hajat ngayakeun pengajian ikhlas, leres teu? Ikhlas teu? Mana sih Pak Hajat? Hees, Boh. Aduh, ya Allah. Awasnya lisan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim kedua tangan sekarang. Wa aydihim dua tangan bakal nyaksian segala aktivitas orang. Dipake naon leungeun teh pake naon. Ibu-ibu masak naon ieu leungeun teh. Sok sedekah tah henteu ieu tangan teh bakal nyaksian. Ya, tangan. Wa aydihim tangan manusia bakal nyaksian amaliyahna. Tah dina palebah dieu Nabi kantos nyaur kieu kun kaliaden walatakun kal udunen gitu nya. Sok anya hirup kudu seperti leungeun dua ulah kawas ceuli dua mah bedegong. Nu hiji nyeri ceuli, nu hijina cicing bae. Tapi lamun leungeun nya, nu hiji gatel, nu hiji anu langsung kerjasama tanpa dikomentar ikhlas teu menta naon-naon. Kajen kudu kokorobet kedaekeun bae leungeun. Sok geura kalau lamun tas BAB nya bahasa Inggris nama ngising teh. Zaman ayeuna mah tuh BAB kayak ngising naon hesena. Eta palebah bade istinja teh nya bahasa lemburna mah cecewok. Eta sugan leungeun pasea dah henteu. Sugana cokan cetek kunyana be katua aing mah teu rajin bau teu. Ieu leungeun ikhlas bae geus kajian sok kerjasama gitu. Tapi pengertian tahun palebah meuli arloji teh jang sugan leungeun katuh mentah henteu jang sia hop leungeun kade kitu. Pan kitu. Sugan ngirian ieu henteu biasa bae. Sok ibu-ibu ari ngegeulang di nu mana? Di nu kenca. Bising nu katuh ngayah teuing geulangna. Jadi tarang diri tapi pengertian leres teu? Ya Allah, amun palebah gatel di dia, nu ieu teh langsung we gitu, sugan mah dititah teu. Ieu leungeun nya, insyaallah. Jeung ngandung berkah ieu teh, lamun emam nu pangsaena barang emam ngangge ramo nya bahasa Inggrisna kokod. Angge ramo, sim kuring kantos nuju usia mahasiswa jalan-jalan emam di restoran kuring teh kuleungeun kieu ngaramuk babaturan dewek mah kampungan urang mana sih dahar kitu mengerahkeun mana mun make sumpit emam ku sumpit coba nu make anu cak kuring teh eta cik harga garpu sabaraha sendok jeung ramo kuring ieu mahal saha. Kata meuli sendok 100.000 menang tuh atuh meunang cenah 100.000 mah cik leungeun ramo hiji be dibeli 100.000 diteuk-teuk daek mah deh ji cenah ulah 1 juta sok diteuk-teuk tuh hayang teuing 1 miliar rek dikeureut ku aing sok leungeunna embung mahal eta leungeun manang geus mending ku kokon bae kitu. Ya Allah ternyata ngandung berkah eta teh. Tangan akan jadi saksi amal. Alhamdulillah ibu orang seueur aktivitas lewat tangan. Ngan eta teh dinilai kete aya anu jadi pahala, aya nu henteu, aya nu jadi dosa, aya jadi pahala kahade. Gitu. Lajeng wayah balik kita. Wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sareng pean-pean aranjeun. Tah urang leumpang teh leumpang. Urang nama tarang hitungan akan jadi saksi amal. Ibu bapak leumpang ka dieu sabaraha lengkah. Teu dihitung tapi yakin akan jadi saksi amal soleh. Amin. Ya Robbal
alamin. Jaga diri aranjeun aya anggota badan nu sakilobana kahade hindarkeun tina muharramat. Salajengna jaga keluarga anjeun kahade sing ka neraka. Jadi jalmi teh ulah nyaah ka anak padu nyaah dohirna bae. Lamun budak can mama sampai diudag-udag. Cep mam heula no. Mam heula. Gitu. Hayu hayang naon bae dunia nama kadang-kadang di ayonan. Ti mimiti budak keur alit kene hayang momobilan dipangmelikeun. Hayang sasapedahan dipangmelikeun nepi geus gede sapeda beneran dipangmelikeun geus gede dibeli motor dipangmelikeun. Sagala diangson tapi kadang hilap teu diperhatikeun budak geus bener teu salatna. Budak geus bener henteu ibadahna jeung akhlakna jeung imana kadang teu dipalire. Deudeuh teuing eta lamun anak engke di akhirat ka neraka meureun indung bapana bakal cerik balilihan kitu di sabalikna. Lamun indung bapana ka neraka kumaha teuing kahade maka jaga keluarga tong antepan. Kahade salatna ceuk Gusti Allah wa'mur ahlaka bisolah. Jeung parentahkeun keluarga anjeun sina salat wastabir alaiha bari jeung sabar barentahna ulah sakali-kalina bila perlu unggal waktu cep salat nok salat ulah paduna waran madang bae unggal poe. Leres teh? Entos dahar hayem nu kitu mah. Tos salat, entos wiridan, tacan wiridan heula. Awas, teu wiridan kitu atuh. Wiridan heula. Tong ka indit, wiridan. Sok satengah jam. Eueuh bae kolot nitah wiridan ka budak. Leres teh. Ya Allah. Hati-hati ibadahna kade budak sing teu ngaji, budak sing teu salat, keluarga sing teu ngaji, keluarga sing teu salat. Ibu-ibu bapak-bapak geus teu kaburu ngaji atuh nu saminggu sakali mah burukeun. Ulah ngabuburukeun bae dunya ujungna ieu. Pernah teu ningali supermarket? Pernah teu ningali Alfamart? Indomaret, sabara hiji. Duh sih, duh kating sabara hiji. Can salagi kieu mah hayeu bae dunya mah kitu perbawana. Geus aya hiji deui tambah deui. Aya deui tambah deui. Tambah deui. Nu eta terus nu eta ke cacana tambah deui. Sugan mah abdi ek ngadamel deui tapi ek dibikeun ka tetangga sabelah eueuh bae eueuh. Perbawa dunya kitu dah. Leres teu? Manae ka dunya mah kudu membatasi diri urangna. Ulah orang diatur ku dunia tapi dunia diatur ku orang. Ceritana kieu aya tukang gepe, tak gemet di dieu. Gemet, tukang gemet. Nyieun sakilo. Ngider didagangkeun. Teu payu. Kira-kira sedih teu? Dah aya mah teu payu. Enggesan bae sugan. Ulah sing sabar. Adatna ieu dagang mah. Tanya rahon gak punya neh tengenah teh gitu. Gitu. Nyageus nyieun deui isukan teh dagang deui payu satengahna. Rada bungah merenya. Alhamdulillah ini aya nu meuli ere satengahna. Kitu nu satengahna kumaha ieu geus dahar we ku urang lah cenah kitu. Aya isukan kumaha? Nyieun deui lah. Nyieun deui sakilo dagangkeun payu sadaya. Bunga teh kira-kira? Bunga. Di jalan teh anu nanyakeun, kumaha boona? Eta gepe aya kene gemet. Ceep, duh, di teka bagian gini. Can nepi ka rombok teh aya kene bae naroskeun. Kira-kira nambahan deui tak geus sakilo. Tuh, apa? Nambahan. Egi tambahan nyaman nanyakeun kene. Tambahan deui sakilo, payu bunga teh kira-kira. Bunga ada payu 2 kilo. Geus payu 2 kilo teh alhamdulillah payu. Di jalan nu nanyakeun keneh bae. Kira-kira eureun 2 kilo teh adi 3 kilo. Nambah deui sampai sakintal. Geus sakintal teh aing teh cara rape nyin ge pengayah tah kusaha. Sampai teu kaburu ka masjid, teu kaburu berjamaah, teu kaburu salat, tah kusaha. Mana urang nak kudu membatasi diri. Insyaallah waspada, hati-hati sabab gogodana dunia penuh tantangan, penuh godaan, penuh misteri dunia. Aduh ya Allah, geus asa kieu bae. Balik. Terusin nah.
Terus resep-resep nah. Ayeuna masih kena pandemi tuh lah panjang teuing ngaji teh. Nu penting mah karti laras. Hati-hati jaga diri ya. Ternyata neraka jahanam 7 pintuna lamun anggota badan aya nu berbuat dosa masuk kana salah sawios pintu anu 7 maka nalangsana sekujur badan badi jeung abadan abadi naudzubillahi min zalik. Maka jaga rumah tangga orang, hindari tina perbuatan-perbuatan dosa. Mudah-mudahan manfaat. Tutup ku doanya. Ji deui sugan ibu nu hajatna ngeunah bae. Aduh. Ya Allah. 1,5 jam mah jeuna lah. Masih pandemi soalna. Kuring teu mawa masker aja bage. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatin ashabi rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa Siti Fatimah Tajahra. Allahumma ja'alhuma usratan sakinatan mawaddatan wa rahmatan indaka ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jalna fawahisama dhahara min hawa ma baton. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawil umrana wa sayyi asadana wa nawir qulubana wa hasin a'malana wa ilkhari karibna wa anisari abidna waqdi hawaijana fi malaka fihi ridhaka wa lana fi salah. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jadi minkal jadu. Allahumma aksif anna minal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa sufal muhtalifata wa syadaida wal mihan wa su'al fitani ma dhahara min wa ma baton. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tufbina wal muslimin wa qfina wa iyahum sarra masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung hapunten bila hidayah taufik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.